hiji sakola SMA aya kelompok jahat anu resep nindes ka batur. Nyaeta Rina jeung Citra. Aranjeunna resep nyentak sareng ngaganggu murid sanes. Rin, naon? Urang bakal menang budak pindahan anyar di kelas. Peduli teuing. Nyaho teu? Naon? Ngaranna teh Ujang. Naon eta Ujang ngaranna kos komodo kitu. Keukeun bae aya mah urang bere pembelajaran abis teu macem-macem ka hareupna. Rina jeung babaturanna nyieun rencana pikeun mere pelajaran ka budak anyar. Lalauna natun ngesotkeun tas teh. Abdi nyarios serius lain ngabodor. Heeh, punten. Saenggeus eta guru asup, teras aya murid anyar nu namina Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang kali anu supatos sekarang urang bakalan kedatangan murid anyar. Salaku anjeunna dipersilakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama abdi Ujang, abdi pindahan di sekolah SMA Mandiri. Punten abdi tiasa ngaluyukeun diri di sekolah ieu. Saenggeus pelajaran rengse, waktu istirahat ngajadikeun sakabeh siswa bebas tina pelajaran jeung tugas, sarta bebas dahar jeung minum. Ke kantin mah una nafsu mending urang ganggu budak anyar. Tuh geuningan. Minta duit. Oh, duit. Waduh, Aya naon ieu? Cicing lain urusan maneh. Lain kitu ngajan budak anyar oge eta babaturan urang. Gane ngomong wae, bosen ngadengan lagi. Geus jang hayu urang ka kelas. Yuk. Geus keterlaluan eta mah. Hayu urang ka perpus, Ujang bade ngiring moal. Moal sok we. Nya wios atuh abi bade ka perpus. Cecep ninggalkeun Ujang di kelas sorangan. Henteu lila aya Rina jeung Citra datang. mana murid anyarnya tong sok macem-macem deh. San macem-macem. Mana geus wani ngalawan urang? Terus Citra, Rina, naon sih marane teh? Naon, Bu? Ayeuna balik sakola anjeun ka guru BK. Jeung kepala sakola. Rina jeung Citra teh langsung muru ka ruang kepala sakola. Di ruangan teh tos aya Ujang sareng Cecep. Tidinya kabeh pihak ngabereskeun masalah bullying. Disaksian ku Tina, Ujang jeung Cecep. Rina jeung Citra dipapatahan ku para dewan guru saenggeus kejadian eta. Rina, Citra jeung Ujang sosobatan.